Sampurasun baraya sing sarehat arageng milik. Urang hiburan deui baraya seri nya ieu teh aya rekomen ti Kang Deni nya katipu meuli buah manggut teh. Cenah cek nu ngajual teh aramis. Nah ari pek di dahar. Yang kesed yang sebel astagfirullahaladzim. Atunya naon sigana tata carana eta tata cara ngadaharna ti tukang dagang salah nu dagang sikeun nama ini. Urang baca di komen ayo waraya urang baca. Ieu teh ti Kang Amat lain digorogot teu ribuleun atuh kagok Kang. Kagok hareupeun nu dagang nu cenah amis digorogot atuh kagok era beakeun kabeh. Hot molohok ku eta tukang dagangna. Aduh, ti bude ayunda lepat atuh pamihoyong amis mah sareng pucukna muhun dibobak pucukna teh tos dibobak balurkeun kana dagangna. Teh Nur Hayati tong digorogot disiksikan ku bedog muhun disiksikan ku bedog tos disiksikan wur kajarian. Aya deui ieu ti teh Cinta Kasih Bunda. Kudu sabar sana nangko dina tangkal mangguna. Ada sabar nungguan murag mah teh kala dikemrong sireum. Ti Andi Imoy nata dilaga alus dikur ubar mun kur ubar eta mah digorogotan halus pisan ngan sebel. Sebel jeung ngureuy. Aduh Gusti Agung. Di teh Erna ieu teh teh Erna meser sabaraha kilo Kang tong meser mah sakilo ngan pas diraosan kesed pulangkeun deui kana dagangna bari dipangwekeun teungeuna sudah teh nginci teh balik. Aduh ya tia amon di blender cenah ari jeung cangkang nama lamun perlu mah jeung daunna insyaallah seueul nya seueul jeung sebel kan. Nya anu ubar nama gitu alus eta teh sebel kan. Jeung teuas pampang nama cangkang nu kitu mah. Bu Idas ieu teh ti Bu Idas nya digorogot mah atuh pait muhun pait teh ti Neng Mawar beuk cenah kacipta bari nangga tangah ka langit sirana udag gideug beuk. Ti teh Sinta Nur Aini nya atuh cenah sakitu mah sae. Tuh teh Eli mangga mamam sakitu macanah ti tukang dagangna mohon teh sahabat abi keur ngagorogot eta teh hitunya molehana molohok. Lain dicarek mah lain kitu gitu. Itu dibari tata carana ngajual teh. Aya tata carana. Ti Kang Roni Ramdhani lepat atuh Kang keudahna mah tangkalna teuas buahna ge komo tangkalna. Aduh teuas Kang buang boro-boro ayeuna buah tangkalna buahna sakitu teuas oge ngan kagok we eta mah. Ti Kang Iep sehat Kang cangkangna ge kantanan seueurna tuang mah sehat cangkangna mah ngan abi weureuh. Buahan we tadi buahan hareupeun nu dagangna era kagok digegel beakeun hiji. Ti Rusdi Markus salah ngegel kuduna nyiruna asa emping kakarekeun abi ngadang ieu karek ngadangu goreng emping goreng nyiru dia kan.
buah ku odeng si ibu mah sanes ku odeng ibu ku mangu ibu sanes ku odeng di Sania Nurul Padilla ngabodor si Akang sanes ngabodor teteh dan ngabodorna kedah aya nu mayar ieu mah cenah ieu mah kerantaran ku mangu gitu aduh da ngabodor mah aya nu mayar ieu mah tong ngoroba aya nu mayar urang ku mangu sedikit di Siti Fatimah sana beu kena geus 2 tah jelema nu ngahulang jentul gara-gara mangu teh Ulpa Apriliani watir teuing naha nemeannya tuang nu teu sanes nemean teteh tukang dagang teu ngawartosan tata cara ngamanguna sasaran mah obat mah kan aya tata carana ieu mah kosong tata carana itu tukang dagang teh di sel piceun we teu enak mah rek dipiceun kumaha cek nu dagang teh da enak amis nah digorogot itu ku abi teh ada dipelong ku tukang dagangna era dibeakeun we hiji kagok ti Kenny tuh ti Kenny gorogot jeung tangkalna teuas kan woro-woro tangkalna buahna sakitu teasna ti Desi LSWT nya oon gitu masa oon todan ya di Sandi Setiawan digorogot mah gendal gandul naon gendal gandul teh cik lah serat kena komenan naon gendal gandul terang gendal gandul teh di Supriyadi Siri mun sok kayaknya kacida abang mah sanes kacida mah kalong sarena nangkarah kang bari ngagawing Tia Anggraini Siri sok lega kuku sekan oge Teh Caci Sapitri Siri oge Ya Asep Gunawan Siri Teh Rita Saliara Teh Rita Sarlina paling ge foto Google eta mah sanes ku foto Google na teteh eta ku kabayang ngagorogot ieu nu teh mangu jeung teuas jeung era jeung wira aduh akbar alah teu aya deui rekomen atur nuhun tos kahibur ya nya pilih aya pamunut mah kedah dibacakeun mangga seratkeun we komenan insyaallah pami pareng dibacakeun nya sanes waktos disambung deui tong hilap like heula komen sareng subscribe-na upami tos sarengse ngadangukeun videona assalamualaikum sampurasun.